Bahasa Sunda. Ayu, tinggali itu di mari ngayaran. Ayu tinggali yuk. Teh ayo open OSIS rek di luar. Udah nanaonan coba. Ayo panjang Sri luana. Kae atuh. Terakhir ayo sapoenya. Hanya. Atuh ngan sapoenya. Oke, that's good. Nyari mimiti kumpul ke start di wae. Yang ke situ diuk. Buruan. Oke, Rayana ada dibagi kelas. Bukan ya. Anu namana disebutkan ngacung ngejeng nyebutkan dongkap. Kelompok hiji Sri, Dongkap. Rian, Yaya, Dongkap. Bokal, Ipit, Dongkap. Desi, Dongkap. kelompok 2 Ayu, Dongkap. Tata, Dongkap. Alam, Alam jeung Kiki teh dongkap teh nuju aya peryogi. Ramdan, Dongkap. Sela, Dongkap. Zia, Oke, selanjutnya catat barang-barang anu kudu dibawa isukan. Hiji. Ieu marane tos ngerenge Pak. Nolain kudu dibawa isukan. Sok ayeuna marane siap-siap yang balik. ngadeg. Siap. Sanggeus dibubarkeun marane langsung persiapkan anu tadi, mangga barubar. Siap. Mana nu sakampu jeung urang ya tadi? Maafin orang Rian. Kelas 10B. Semoga isukan orang bisa bersama. Sila ya. Yang geus hadir KB. Coba ketua kelompokna cek anggotana masing-masing. Siap lengkap. Siap, biji terdongkap Kang. Maneh deui. Punten teh terlambat tadi aya pamangan. Da alasan. Teu bisa disiplin saeutik ha? Maneh teh hayo we telat. Nya siap salah teh. Maneh pikir ieu tempat ulin. Pasti harga serius. Lain jeung budak manja kos Geus maneh. Re, langsung we mulai. Buru maneh balik ke regu maneh. Siap Kang. Oke, ayo nama masih bisa ditolerir. Mun kayak udah telat, kudu siap menerima sanksina. Ngerti teu? Siap ngerti. Ayeuna mah marane dariuk terus kaluargan cai tanpa gelembungna. Ayeuna teh bakal mariksaan. Siap. Ieu mah lain awe gelembungan deui, tapi awe cayan ek dikumakeun ya. Sok enak mana rangtung KB. Surong kiri KB. Sikat turun KB. Siap turun. Satu. Ayo mah gara-gara si Sri, arurang kus jadi capek kieu. Beban. 5. Seri karena kepoe ka hiji geus nyana salah. Ges gandeng wae. 8. Salapan. 10. Oke, oh iya bakal aya babaraha tes. Tes ieu lain hanya formalitas, arurang neangan jelema-jelema anu boga komitmen, disiplin jeung bisa diajak gawe dina tim. Jadi lain jangan gayaan unggul atau jangan nyoba-nyoba unggul. Mending mundur teh ayeuna kartos. Siap, harus. Lo karena KB.
Pastina ya tes fisik. Kamu panik, ya malen militer, tapi jangan kebiasaan marane pergi kegiatan OSIS. Waduh, ayah tanya di sini mau gini. Sugante wawancara hungkul. Sugante wawancara hungkul, tapi merendah mau mungkin nita murilingan sekolah. Asal tong 50 pusap we. Ayo semangat Desi, kurang babarengan ngajalankeun anak. Woi, kudu karempaknya, nggak bisa lolos kabeh. Ayo, Sok ayeuna tes fisik marane lompat lapangan ieu 10 kali. Sok buru. Buruan, kasih foto zaman gua. Pakai dulu mah dia. Kang, mau napi tumbang, foto di story sekolahnya. Make filter hidung wadas. Main dramatis. Caption Gogor di medan seleksi ngan ke kasep. Mun teu sanggup mah mending mundur teh ayeuna daripada ngabebankeun. Ya cuman butuh istirahat teh. Iya lain tempat ulian, OSIS butuh jelema tangguh. Sri, ka dieu buru. Siap Kang, aya naon? Mana teh awal hayang we telat bari bieuh caian teh erang mane disarekan wae. Juga ngajin kesalahan wae. Pergi tanggung jawabna. Ayeuna lari lapang ieu tilu keliling. Buruan. Atuh Kang. Pengebalasan, buru lompat. Kang, izin ngebantuan? Pad kudu korsa teh. Eueuh, tina 5 detik marane geus dariuk di gir lapang. Hiji. Gabung di Kementerian Medi. Nah, si pun hadieureunkeun antep pekan we. Nah, sire karena teh tinggalnya juga naik pingsan. Heure, arurang mere hukuman kitu ge geus teu bener. Hah, hayo we dibelaan. Des. Abdi video lah kajakannya. Sudah diantar wah, kali rawe. Itu kan namanya istirahat lah. Ah, Din, yang kacain. Kok enggak? Udah nih, ya orang final ke panggung. Nah, santai dong. Awas yang mencukup. Saya jelema euy. Ieu saha? Iya sering Kak Kunci bantuan. Lah, manehna mundur lah, urang didobrak. Sok. Tenang naon? Naon hatur nuhun nya. Nah. Guys, itu mana? Biasa ya urusan. Guys, si Jamal karena meja. Dia mana? Di mana wae marane? Bubura Kang. Tadi abi mati jamban. Sri, mana di mana wae? Aset lah wae di kamari. Din Kang. Ieu abi ngabantuan Sri kakuncian di WC. Nah, aku kunci di WC. Apa Kang? Sinka. Arang ninggalnya si Sri kekunci di toilet. Bener Kang, putih lere. Fitnah, emangnya buktina? Arang ningali si Sri di bedol di WC. Putih rere. Aduh, masih Sri.
nyantai Sri. Enggak aneh satere. Ini saya tong ngarep OSIS coba kembangun ngaran OSIS kacarai. Nah, saya akan pegang pantas di OSIS. Enggak, ngetek itu oke. Punten di dia Abi bade ngalapor bahwa di sekolah ini masih aya penugasan anu dilakukeun ku para panitia ka peserta oprek. Karunya Bu rerencangan abdi, pokona mun pihak sakola cicing wae arurang we nu ngalaporkeun ka polisi. Ayo, Sri, tenang, pengnekat. Pihak sekolah pasti ngurus eta. Ayeuna mah sok aranjeun kaluar jeung istirahat heula. Ameh pihak sekolah anu ngurus masalah eta. Ibu ngadenge, aranjeun ngalakukeun panindasan ka salah sahiji paserta oprek kamari. Bener teu eta teh? Hah, saha Bu? Da asup organisasi mah pasti aya aturan jeung resikona sorangan. Terus ari tindakan nurung eta teu masalah kitu. Ngurung naon Bu? Boro-boro ngurung. Fitnah eta mah Bu. Sok ayeuna mah jawab sing jujur. Tong mencemari nama sekolah, sok cepet ngaku. Udah sabdi, Bu. Astagfirullah nak, maneh teh kuduna jadi contoh nu baik lain kalah ka kieu. Sok atuh ayeuna minta hampura kana Sri. Nu ngaranna organisasi sekolah bade OSIS atawa lain teu keunging aya nu ngaranna perpeloncoan atawa kelakuan nanindas antara siswa kusabab fungsi utama organisasi komodei OSIS nu basisna jeung budak SMP jeung SMA mah kuduna jadi tempat di mana aturan diajar benar, diajar ngadamel acara atawa kegiatan, diajar kumaha carana gaduh koneksi, dikenalkeun kumaha sih jelema gawe nu aya dina acara teh. Sareng diajar disiplin teh kuduna lain modalan nu nyariksa barudak kudu teu penting kana kahirupan dewasa. Nu kitu mah asupna kana pembulian, dilarang keras nu kitu teh. Dina organisasi mah arurang kudu terbuka kana pendapat bade ade kelas atawa luhurun nu nyariosna. Ulah senioritas pokokna mah lamun masih kakitu keneh mending barubar. Jelema-jelema nu jiga kitu mah teu nguntungkeun tapi ngarugikeun waktu jeung tenaga arurang. Kawan-kawan masih loba keneh dina organisasi-organisasi di kabeh sa-Indonesia. Harapan kelompok kuring dina ngadamel film ieu nyaeta harapan mah biasa nerangkeun kana seluruh siswa-siswi di Indonesia bahwa pembulian atau perpeloncoan dina organisasi nyaeta mangrupa hiji hal nu teu penting dina kehidupan arurang. Jauhan. Kemana asap terus asap perhatian gitu. Ayo, itu di Enon. Iya tuh di Ya. Yuk, siap-siap. 1, 2, 3, action. Oke. Ayeuna ada bagian kelompokna. Sanggeus pesan dari bubarkeun mah ada langsung balik siapkeun anu tadi. Bubar. Mulai. Emang terus Mari kita Keluar atau keluar we. Ibu ngadenge, aranjeun teh melakukan panindasan ka salah sahiji Sri, tenang.
Penglekat pihak sekolah pasti ngurus eta. Sok ayeuna mah aranjeun kaluar heula, dirahat. Sok Ayeuna mah ada kaluar kan sih. Bro, bagus buat jangan rekor. Apa mah? Bro, pasti kawan juga. Bro, bagus buat jangan rekor. Mana dia? Bang, mulai ditumbang pos foto abis di story sekolahnya. Pakai filter hidung bodas, main dramatis. Ban kudu korsa teh. Ulangi, jangan langsung ngomong. 1. Di marana marane? Berakang, Jumat, dia di jamban. Dan Hujan nih, ya? Kurang pindah ke sekolah. Biasa tebet. Kayak selanjutnya. Lupa. Oke. Tentang dilakukan para panitia ke peserta oprek. Ayo sok mulai ya, sok mulai. Pak, sok ngaku anu mama. Teh ngalakukan panindasan asal sahiji paserta. Bener tuh eta teh? Sampai sumbangan manane langsung balik terus sampai sumbangan. Kenaunan coba. Ieu mah lain awe gelembungan deui tapi awe cayan. Yak dikumahakeun ya. Serius kas. tarik nafas dulu. Jangan langsung ngomong nih. Oke, ayo masih bisa ditolerir. Oke, dari setelah terus dia punya masa Cina gitu. Saya nama marane Darius terus keluarkan saya tanpa gelembungna. Saya bakal diperiksaan. Orang kiri enak gawe. Cing tarik. Teka dingin. Ayo baru lompat tuh awe. 1, 2, 3 lompat. Kamari, Arajen melakukan penindasan ke salah satu Dan ibunya Bene, marane, lalu Siap, lengkap. Ini untuk bisa cerita. Ih, pendek. ulang. Sip. Ayo lanjut. Lanjut. Tiga. Iya malen awa gelembungan deui tapi awa cayan ek dikumahakeun ya. Sikap turun kami. Sikap turun atuh ya. Iya malen awa gelembungan deui tapi awa cayan ek dikumahakeun ya. Satu, dua, tiga. Sri, ka dieu buru. Satu, dua, tiga. Sri, buru
Bari bieu eueuh caian. Teh, kantorna Kak Boci. Aya urang. Iya, dipake ka. Ampun geus tati wae. Apunten Akang. Yang geus diudit. Awah. Gandeng sia Joan, gandeng cicing.